Awak sia teh dijieun ku Gusti moal kebel, bukti moal kebel ja bapa geus eueuh komo bapa kolot, tatangga geus areueuh, engke ge kagiliran sia bakal eueuh. Ketika paeh sok maneh datang ka kuburan, maneh paeh datang heula ka kuburan, tanya ahli kubur, ulah zarah teh hayang sugih, ulah zarah teh hayang naik jabatan, goblok tama zarah kos kitu mah tolol. Komo tah nyieun gerakan zarah supaya untung dina zarah dikutuk sia ku wali. Namantak jelema anu ngaberangkat-berangkatkeun ka Mekah aju teu berkah ge kurang-kurangna mah lantaran niat teu beres. Satu sisi batur ka Mekah, di sisi lainnya nama meuli mobil. Nini hayang ke Mekah ngajualan harta, anak kotok ge dijual, ai pamimpin ke Mekahna meuli Avanza. Teu etis. Sing ade ibadah. Berziarah teh tafakuran. Tanya ahli kubur, lamun teh mah zawad nu maot jelema sugih, tanya di luhur kuburan. Teu mah sondor maca Fatihah teh kudu. Urang datang ka kuburan, diuk. Hei Zaid, mana geus sabaraha taun ieu maot? Seakan-akan nyana ngajawab. Oh, geus aya 10 tahun mah. Zaid, hayang nyaho masa hirup maneh teh luar biasa usaha maneh. Mobil ambalaya perusahaan maneh pohara. Pamajikan leuwih ti hiji ku aing deuk ditanya ku ari. Ainal ahlu. Ka mana ku ari pamajikan? Salin ganti maneh Karawang Subang. Mana pamajikan? Ainal walad? Mana anak? Ainal mal? Mobil ka mana? Perusahaan ka mana? Ayo. Ainal bait? Mana imah nu kumaneh dibangga-bangga? Ayo. Mana? Ayo gerak. Nyanang ke ngajawab. Pamajikan ditinggalkeun ku kaula lantaran lain alam. Sabaraha maneh boga pamajikan? 4. Tinggalkeun. Ngora keneh, lain ngora-ngora deui meujana bahenol. Aja ku hari kumaha? Milik batur bergilir piala. Gak jawab, jangan tersakan ngajawab. Emang tengah jawab, ngajawab. Atuh kula tadi bagian bungan sia. Anak kemana anak? Bareres. Lantaran tadi pasantren kan. Mobil rebut anak. Sawah ribut. Keluarga jeung anak lantaran ninggalkeun sawah. Juk kuari kumaha? Kuari kumaha ya karasana? Nadimna ma salafna. Kaduhung kaul. Kaduhung. Pagawean nu ti heula nadimna ma salafna. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama qala Allah Ta'ala fil haditsil qudsi kuntu kanzan makhfiyah. Ana ingsun iku kaya simpenan kang den samarkeun. Pababtu maka demen ingsun anolak. Yen taden kina waruh ingsun. Fa khalaqatul khalqa maka ngadamel ingsun ing makhluk. Fabi arafuni maka kalawan sabab ingsun ruh ya khalqani ingsun. ولهذا تبين أن الله تعالى خلق الإنسان لمعرفته. Akarna ikilah iki kuntu kanza. Dari manyata apa satuhuna Allah ta'ala fa khalaqtul khalqa. Jata apa satuhuna Allah Ta'ala iku ngadamel Allah ing manusia li ma'rifati karena ma'rifati Allah.
Wal ma'rifatu ala nawaini maka utai ma'rifat ikut tetap ingat serong warna. Ma'rifati sifatillahi ta'ala suwiji ma'rifat ing sakahe sifat Allah ta'ala. Wa ma'rifati dzatihi lan ma'rifat ing zat Allah. Wa fa ma'rifatu sifat takunu hal wal jismi fid darain. Maka utai marifat ing sakahe sifat iku ana ya marifat iku dumduman jisim ing dalam dasar wa ma'rifatu zat takunu hadzur ruhil qudsi fil akhirat lan utai marifat zat iku ana ya ma'rifatu zat iku dumduman ruh qudsi ing dalam akhirat kama qala Allah taala kaya oleh ngadamal sapa Allah taala wa ayyadnahu biruhil kudus wa hum muayyaduna biruhil kudus wa hatani ma'rifatan cek Allah tepati kaula ngadamal kajin jeung manusia kecuali supaya ma'rifat supaya nyaho kakaula faman lam yarifhu maka jelema nu teu nyaho ka Allah kaifa ya'buduhu da kumaha bisa ibadahna ka Allah ja nyaho ge henteu di mana-mana urang can nyaho ka Allah ibadahna sadaekna sakadar budaya maghrib lantaran rame main bola jeung teuing teu salat ge teu wauh ka Allah isya lantaran tunduh teu salat can wauh ka Allah subuh teu hudang can wauh ka Allah kos kitulah jelema nu teu wauh ka Allah ibadah sadaek-daek main HP sangeunahna aya mbak dibonceng direm teu puguh karuh abeh tuh kan jadi kudu auh ka Allah bal marifatu innama tasulu bi kasfi hijabin nafsi an mir'atil qalbi marifat bisa hasil ku disingkapkeun hahalang nafsu an mir'atil qalbi tina kaca ati bitasfiyatiha ku dibersihan kaca enteung lamun teu dibersihan timbul jamur kebal-kebal teu bisa pake ngaca kaca mobil lamun teu dibersihan jamuran ketika aya hujan kanyahoan teu jelas kaca remeng-remeng nabrak itu kene berbagai kaca-kaca lamun teu dibersihan teu jelas kumaha teh bersihan ku urang aya kacaan hate cara ngabersihan hate babari urang neangan minyak aju neangan elap belah dada urang hatena belah minyakan lamun aya minyak ke sapirtus beuleum paeh bisa jadi ngabersihan hate mah kacana bikasfi hijabin nafsian mir'atil qalbi carana bitasfiyatiha dibersihan iji ulah aya dunyaan hate teh setungtung aya dunyaan ngaco hate ulah aya motor ulah aya mobil ulah aya sepeda ulah aya karung ulah aya nanaon moal ulah aya bersiha
urang renung merenung zati lamun Kangjeng Nabi marek sarete kabeneran aya anu mawakeun dahareun eta Kangjeng Nabi langsung ngagero-gerokeun ashabu sufah dibagi-bagi ke kebeneran aya nu ngiriman duit 1000 dinar Kangjeng Nabi keluar heula ti imah langsung dibagi-bagikeun ditaros ku sahabatna Tuhan make jeung dibagi-bagikeun deui cak Kangjeng Nabi ulah keur salat Isya inget di imah aya duit anu kikiriman nah ieu ulah keur salat aya bayangan duit teh aya keneh nu mantak gegeuraan bae nu biasana mantep salat Isya Kangjeng Nabi diuk rada lila ieu mah buru-buru mantek sahabat naros aya naon tuan buru-buru amat deuk ngabagikeun duit percis kos Haji Pendi bener Haji Pendi bener ngaji pan buru-buru amat ieu tas salat Isya teu gegeran biasana sok rada wiridan bae buru-buru amat beusi tinggalin dek gariung ban berkat na lumayan Kangjeng Nabi mah deuk mikeunan duit Haji Pendi mah gegeuraan deuk neangan duit pan eta mah bapana goblok bapana goblok tamat gegeraan lah beda mentak di dia aya bahasa ternyata Nabi ge pernah horenganan di dunia salat di jero hatena terganggu ngan ai urang mah terganggu na kulantaran resep kana dunia Kangjeng Nabi mah lantaran aya dunia can kabagikeun kaganggu sakedeung gegeran Kangjeng Nabi dibagi-bagi cek Siti Aisyah nah Tuhan make buru-buru cek Kangjeng Nabi kula teu resep jasa mun sare masih kene tersisa aya dunia di imah pahara jasa tuh geus ngadege jauh atuh boro-boro deuk kabagikeun potongan si eta mah puguh dek neangan deui padahal nu di imah ge can kadahar cau aya keneh dek neangan cau deui padahal teh mah tolol jasa tah ieu urang hese jasa tah dunia ulah aya geura dunia di jero hate bersih sageusna dunia ulah aya makhluk kan urang mah inget ka bos sebab ayeuna urang teh anak buah bos urang mah inget ka bapak buah lantaran orang jadi anak buah urang mah inget ke pemimpin-pimpinan lantaran orang nu dipimpin selalu kitu bae nu mantak moal jadi wali-wali moal datang ke kiamat kita mah kos kitu masih kene aya makhlukan di jero hate moal bisa piceun ieu cara ngabersihan hate bersihan geura hate carana merenung awak sia teh dijieun ku Gusti moal kebel bukti moal kebel ja bapa geus eueuh komo bapa kolot tatangga geus areueuh engke ge kagiliran sia bakal eueuh ketika paeh sok maneh datang ka kuburan maneh paeh datang heula ka kuburan tanya ahli kubur ulah zarah teh hayang sugih ulah zarah teh hayang naik jabatan goblok tama zarah kos kitu mah tolol komo tah nyieun gerakan zarah supaya untung dina zarah dikutuk sia kuali namantak jelema anu ngaberangkat-berangkatkeun ka Mekah aju teu berkah ge kurang-kurangna mah lantaran niat teu beres satu sisi batur ka Mekah di sisi lainnya nama meuli mobil nini hayang ke Mekah ngajualan harta anak kotok dia dijual ai pamimpin ke Mekahna meuli Avanza teu etis sing ade ibadah sing ade kecuali dek nganter bae yang malillahi ta'ala besi salah ajunya nana mere lain deui teh urusanana aju bae dikembangkeun ge aju bae dikembangkeun asal rada deureus bae dikembangkeun supaya merek kumaha tah eta teu beres teu beres ye bersihan hate tafakuran tanya ahli kubur lamun teh mah
Zaid nu maot jelema sugih tanya di luhur kuburan teu sondor maca Fatihah teh kudu urang datang ke kuburan diuk hei Zaid mana geus sabaraha taun ieu maot seakan-akan nya ngajawab oh geus aya 10 tahun mah Zaid hayang nyaho masa hirup maneh teh luar biasa usaha maneh mobil ambalaya perusahaan maneh pohara pamajikan leuwih ti hiji ku aing deuk ditanya ku ari ainal ahlu kamana ku ari pamajikan salin ganti maneh Karawang Subang mana pamajikan ainal walad mana anak ainal mal mobil ka mana perusahaan ka mana ayo ainal bait mana imah nu kumaneh dibangga-bangga ayo mana ayo gerak nyanang ke ngajawab pemajikan ditinggalkeun ku kaula lantaran lain alam sabaraha maneh boga pemajikan 4 tinggalkeun ngora keneh lain ngora-ngora deui meujeunna bahenol aja ku ari kumaha milik batur bergilir piala Gak jawab jangan tesakan ngajawab. Emang tengah jawab ngajawab. Atuh kula tadi bagian bungan sia. Anak kemana anak? Bareres. Lantaran tadi pasantren kan. Mobil rebut anak. Sawah ribut. Keluarga jeung anak lantaran ninggalkeun sawah. Juk kuari kumaha? Kuari kumaha ya karasana? Nadimna ma salafna kaduhung kaul pagawean nuti heula nadimna ma salafna pamajikan loba teu dididik horenganan di jero kubur ngutuk ka kaula gara-gara nyandung haju ieu gilirna henteu adil ya kula dikutuk di jero kuburan teh mobil nindihan kula sawah nindihan kula pemajikan gitu kene anak demo ka kaula nadimna ma salafna ngajawab tah kembali ke diri urang tuh geuning nu loba harta ditinggalkeun pamajikan ditinggalkeun sagala ditinggalkeun awak ulah hayang sia kana dunia ulah hayang hina dunia teh jore dunia teh lalagaan dunia teh ngejerumuskeun cak Kangjeng Nabi ad-dunya bahrun amikon gorikon asung kacir mulai orang setik-setik kuari TV jual meuli nu anyar tuh nyana bang kos kitu bae pas goblok tolol panjana mobil jual meuli deui malah manyala malain jual dicokot kuno hararideng teh orang Ambon aja kunyana dipertahankan orang Ambon diajak delut goblok tolol padahal mah atuh geus datang ka waktuna kuduna mobil qadari khairi bae wasari nasihatan awak urang tafakuran awak kai hayang ka Allah mah cenah kudu ninggalkeun dunia kudu dinangkel makhluk kula aya anu jadi tatagenan makhluk teh sugan urang tatagenan ka kolot ulah aya piceun tatagenan kana harta piceun tatagenan ka bos piceun tatagenan ka atasan piceun urang boga kawau jenderal tatagenan ka jenderal piceun urang boga kawau Jokowi komo kuru ulah tam ulah ya tatagenan hiji Allah ulah dunia geus eueuh makhluk geus eueuh hiji mentak kudu mengasingkan diri urang kudu mengasingkan diri ka leuweung kudu mengasingkan diri ka gunung
eta teh urang teh geus ulah aya hubungan-hubungan mantak jelema deuk ka Allah mah moal hayangan boga HP satungtung boga HP berarti hubunganna lain deuk jeung Allah jeung makhluk ulain kitu cenah ieu mah kiai ieu mah pan boga urusan usaha berarti kan boga urusan usaha lain jeung Allah lain kitu cenah ieu mah boga pamajikan berarti kan tatagenan jeung pamajikan lain gitu cenah ieu mah pan kula boga bos berarti tatagenan ka bos tu cenah lain kitu mah kudu kumaha ulah urusan jeung dunia urusan jeung makhluk mah atuh tah mah hese nu mantak jadi wali hese teh gos kitu bego mun babari jara di wali kabeh emangna wali ngan zikir doang illallah aja boga hubungan jeung bupati jeung gubernur ya kos kitu mah ahli torekat mikung kos kitu ngorekat si kos gitu uji perkumpulan torekat tapi kudu udunan banyak torekat udunan torekat melepas ti dunia lepas ti makhluk ulah aya cenah tuh urang moal kaambeuk ke manusia eta penyakit karena hayang diambuan ku jelema atuh ke jelema ngabutuhkeun ka urang eta penyakit karena nu kos kitu mah torekat balain kitu Allah atuh batur ke ka urang kumaha ulah pikiran batur aing sorangan engke cenah kumaha lamun ngondang ngariung eta ngaranna lain norekat sagala yang diondang ngariung sagala mamaca yang diondang goblok lain ki torekat hiji we ka Allah cenah emang kudu kitu hirup tah lamun sia nanyakeun kudu kitu berarti sia mah hirup syariat bae geus bae hirup di syariat bae haju mun syariat ka sorga mah haju eta norekat bener tante ulah nanya bener jeung teu sia mah kos amin rais bae amin rais itu mah kalau salah masa hirup harus menyendiri salah teu nyahoeun bag-baganana nya teu nyahoeun ieu teh deuk ngalepaskeun dunia deuk ngalepaskeun makhluk ketika geus bersih ulah hayang nanaon dianjurkeun supaya bermasyarakat ngaji jeung masyarakat ajak masyarakat ketika urang geus lempeng ketika ngaji jeung masyarakat teu hayang dibere teu hayang dimulyakeun teu hayang diagungkeun anu ngomongkeun teu peduli kajen teuing can paham berarti ketika urang ceramah geus teu hayang amplop teu hayang naon hayang jerona eta pan eta kos kitu deui bae tolong teu Pak ulah aya naon geus berhasil deuleu itu khulafaur rasyidin berjuang tanpa hayang imbalan berhasil deuleu tabiin berjuang tanpa hayang imbalan berhasil deuleu para wali sanga berjuang berhasil lantaran teu hayang imbalan ketika urang hayang imbalan datang ke modar sia moal berhasil paling gajeun imah paling beli mobil kos kitu hasilna ulah hayang nanaon waduh cenah atuh mata mah hese nu ngatak jadi wali hese ge geus kieuna lain zikirna sama illallah dulu cau illallah nah eta salah mengasingkeun diri dua hese ge mentak torekat teh lain zikir mah sekadar alat norekat bepagawean tingkah teu kudu ngomong-ngomong norekat mah torekat abdi naksabandi torekat abdi qadiriyah torekat abdi supendiah torekat supendiah mengising malulu tamatu geus teu kudu ngomong norekat teh kudu ngeke kajawan asal ieu dibere duit teu beres bikeun ka batur asal ieu kadaharan teu pati bagus teu didahar ku jana bikeun asal ieu pakaian di deuleu nu merekna kurang pati beres teu dipake kumpulkeun ke jual emang siapa gitu bae diajak bener nah hese diajak bener nah kadinya deui hese tuh jadi lamun aya jelema norekat kemudian babarengan jeung pamarentah ngadahar duitna lain 100% lain 90 dia 150% lain torekat teman tak hese jadi wali kos kitu hese
kumaha lamun babarengan jeung pemerintah kemudian dakwah masalah aya nang geus usul mah asal pamerena ulah diterima aya tahu atuh pugu mata sia tuh nyana geus ngajawan eueuh cenah kana janyana ge meureun hayang kabere bae yes. Jadi teu kudu ngomong norekat jeung urang ulah suuzon kanu jeung pamarentah ulah suuzon deuleu heula Gus Dur mah lain jeung pamarentah jadi presiden nya nama Wali Sanga Raden Patah mah jadi raja Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja Syekh Maulana Hasanuddin Sultan Maulana Hasan raja sultan teh itu masalah asal ulah kabita kana dunia urang mah kakarak jadi kiai bae jadi kiai malah ustad disebut maji ke mana bobong Mang Haji ustad atuh sia mana naon teh Mang Haji sakumaha tukang lauk mang tadi mang aya tukang lauk kos kitu mah wayana ustad atuh eta kiai tolol tah ustad tolol lamun di kiai-kiai yai bade ka mana tah kitu aing ngasana tiis kana hate tah eta kos kitu teh jurig da kiai kos kitu komo ieu mah kiai lain ustad lain make kaha supaya di tambah bapana jurig mbahna tah mah norekat teh dua tak senyum-senyum be kajeun teh nya ngaku norekat di deuleu heula langkah-langkah lain-lain bae kajeun teh nya ka urang ngomongkeun besok sambarangan we deuleukeun tungtung nu lain mah lain bae kajeun kukum wajeun teh kukum mah nya Habib 1 juta kali Habib lain-lain bae bab torekat nya putra kiai sanajan putra kiai lain-lain bae ieu mah urusan norekat jauh tina dunia jauh tina makhluk kara oh berarti cenah norekat mah kudu susah tuh siapa bodoh siapa dasar bodoh hese diajak pinterna alabatan hurang siapa jaga hurang nu bodoh mah sebab kadeuleu otakna teh di hulu lain gitu urusan dunia urusan Allah usaha cenah pabelit kiai nu mantak sia mah pabelit bae ja bodoh pan cenah tadi ulah resep kana usaha pan dagang tuh mantak angel ngajina angel teu meunang cepet-cepet teu meunang mantak kitab ieu mah teu meunang diaji ku pantar-pantar sia teu meunang saudara sia teh ka saha cenah kiai ka eta ieu mah kudu kelas masantren kelas anu geus mantep karak gaji ieu da cenah kiai kula mah deuk dilarangnya deuk ngadengekeun mau dipake ya Gus mah ya masih bang hanya doang moal saha nu deuk make jaman tas ngaji ieu aju minta doana supaya dagang maju deuk naonana tuh kakarak kecik keneh ai ngaji anti dunia aju minta doana pan eta jelema ngaranna goblok eta pan aturan make isuk deui ke ulah kuari ieu tep nyarnya asapan Masya Allah ieu urang keur diajak kalalakon tentang ilmu kawalian ya nu penting mah nyaho bae heulanan ja make mah moal atuh buktina boro-boro nyepi sabulan nyepi saminggu boro-boro ye pugu kakarak ge jam 12 batu ditelepona hei kadieu emang naon ieu aing sepi sorangan pancen norekat pan kesepian tolol teh coba ieu eta teh lain norekat tuh kos kitu mah ngaranna ngahakekok hese nah ieu nu mantak urang ulah sembarangan si anu norekat deuleu heula ketika dibere ku pamarentah nariman teu buku pondokna ge cenah nang diupati geus putus langsung lain norekat hakekok ini supaya jelas ya ulah colok sembarangan pan aing zikir datang ka ngabudah leuwih ti ngabudah sia zikir lain pan maksudna ge lain sa zikir-zikir na itu rekat bade usul ilallah padu zikir mah atuh teu kudu make label torekat atuh ya haji pendi ge zikir mah terus bae ilallah asal dinusugih bae kencang ilallah tatangga bae nu susah la illallah
ya hese mantak hese mantak terjadi 1000 hiji gini jadi wali ku hese sakabupaten Tangerang bawa aya baeu sakabupaten Serang bawa aya baeu sakabupaten Pandeglang bawa aya baeu ieu nu diangkat jadi wali nu husul bawa aya baeu lantaran hese kudu ngasingkeun diri lain sabab pinter ngaji bae lain zikir bae tapi ieu anti dunia anu hese ji Habib Lutfi aya nu mere ke mobil Mercy teu dipake-pake dibikeun Habib Lutfi di Kunagara dibere 3 miliar kamari ke mall tako dibikeun teu diterima ku nya saya masih mampu untuk membiayai teu diterima ji emang kumaha kitu eta teh jangan lalakon mall tako kamari teh deuk dibere 3 miliar ku pemerintah tidak haju nang ti mana wallahu a'lam tah torekat ieu mah dengan make label torekat mudah-mudahan pemerintah bisa nyumbang poharan teh coba yuk ngaran pondok pesantren nage geus lain lalagaan pondok pesantren Al-Kursi pondok pesantren Allahil Mahfuz pondok pesantren Sidratil Muntaha budak ngaran nage luar biasa tama pondok pesantren Jannatun Naim teu kira-kira teu waniun nyana nyebut pondok pesantren Jahannam lalu lagi ditakeun torekat bapak hese mentak saeutik anu datangna saeutik batal torekat bener nya torekat ijazah batal mentak teu naik aya nu di ijazah teu naik torekat mah lain haju ijazah terus cara ngaji amil haju beres terus akan Gusti lain kitu dideuleu afal jeung ahwalna datang ka mana ulah wakan teruskeun si guru mursyid jang naon diteruskeun ngan sakadar ngabau sungut doang ulah tarekat mah di bawah bimbingan di dieu heula teu naik pada tangkap pae di dinya bae namun nyana naik mata dibimbing terus mursyid ngaranna ieu mah lain ijazah teh ieu kuari di Sugro nya engke minggu hareup ka di Kubra Ajung ieu teh di Kubra atuh beres. Teh salah tah guru torekat teh saralah teh ieu urang ngaji teh keur bag-bagan torekat salah. Nu mentak eta Abah Anom disaralahkeun ku Kiai Engan ai nyalahkeun langsung pan zikir, ai teu nyalahkeun pan kuda-kudana salah, hanya senyum-senyum lah. Kiai-kiai di Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Bandung, Tangerang kabeh nu nyaraho mah lain gitu lamun nyadana nanya mah dibejakeun kulantaran masih jadi fitnahkeun antep di Pandeglang anu saralah senyum-senyum zaman buya zaman almarhum senyum padahal mah lain gitu kok jadi kos gitu sih masa norekat dari rame gitu dia jadi taek-taekeun jadi kalalubra kan aya wilayah itu Sugro, aya wilayatul Kubro. Nah, kuari nu Kubro diganti Kubra. Hese, atuh lain hese deui. Nu batak dina haul teu meunang ngondang. Sakabawana ku ukurannya. Ketika ngahaul ngundang berarti nyana hayang didatangan, berarti hayang didatangan ku makhluk salah. Haul mengenang tek guru torekat silsilah adapun batur milu dikersakeun ku Allah kumaha kadar urang ngondang salah tanu aya nu ngondang haul salah nu sabenerna mah berarti nya hayang didatangan ketika hayang didatang mah atuh salah syariat mah ngaran sakabawa kabawana ku hakikat hayu bae aduh cenah haul saeutikan jasa atuh nek naon ngomong saeutika atuh hayu bae datang ka mana kadar keyakinan nyana ieu mah ngundang diundang kabeh salah lain gitu mun endek jang tausiahna bae ngondang saha eta mah ngabejaan bae bila berkenan mangga henteu ulah jadi masalah kos kitulah torekat mah berbeda jeung maulidan cenah kos maulid ge luhur-luhuran maulid ngan nyana makan syariat. Ayo masyarakat, ayo, karumpul. Yuk, orang berjanjian, ayo. Wah,
Aju pengen dibaca Sorofal Anam. Pohara jasa. Begitu dibaca bubar. Puyeng sekian. Puyeng ada ngena puyeng. Baru bubar. Lain sekali, bubar teh lain sekali. Mantak dicaritakeun teh geus kajadian bubar. Nah, ieu keur carita hese, lain lalagan. Cuma ieu tah bikasfi hijabin nafsi an mir'atil qalbi bitasfiyatiha. Cok bersihan. Geus, dunia geus eueuh bisa alhamdulillah. Berarti kan tahunan. Makhluk geus eueuh berarti kan tahunan. Bot, nafsu teh kan dibagi heula. Aya nafsu iblis, aya nafsu malaikat. Eta kitu heula tah make skala heula. Deut, nafsu iblis tek hideung. Nafsu malaikat berarti eta mah kitu bae heula. Supaya kahartiku sorangan. Guru teh mere putih. Nafsuna dibaca ternyata. Ieu berarti mun nafsu ieu iblis, nafsu ieu malaikat, nafsu ieu iblis, nafsu ieu malaikat. Nah, engke ka dituna make lelembutan latifah ngaranna. Kitu heula. Ulah datang ka urang ka iblis. Jadi urang ke bisa tapakur sorangan. Oh, ieu mah nafsu iblis, ulah. Oh, ieu nafsu malaikat, seg. Jadi boga ukuran urang. Lamun teu guru moal bisa ukuran. Moal nyaho ukuran. Iblis pajar malaikat. Malaikat pajar iblis. Salah teu boga ukuran. Hese mantap kudu boga guru. Lain langsung tamat berangkat pakai jubah anu panjang badek udang-udang. Emang torekat jubah? Emang torekat teh udang-udang? Atuh eta mah penjahat berjubah ngaranna. Situ mah. Tah si eta ge kitu si eta. Guys, dunia eueuh, makhluk eueuh, nafsu eueuh, setan. Ih setan teh kan deuleu ku ahli torekat. Moal ku Imam Syafi'i ditonjok, cek. Moal Tuan Si Abdul Qadir teh nampilin setan. Ketika Tuan Si Abdul Qadir geus riyadhah terus we 3 tahun, jol we setan merupakan ngarupa cahaya. Abdul Qadir. Kula teh pangeran nu kumaha disembah-sembah. Be maneh teh ibadah berang teuting zikir bae karasa ku kaula sebagai pangeran. Geus pohara semua laya di dunia model maneh mah geus bener-bener di aku ku aya dasak itu geus datang ka dieu bae Abdul Qadir stop maneh mah bebas teu kudu salat bobot cek Abdul Qadir tolol sia iblis sia tepak putus Abdul Qadir tampil bae ngaprit eta raja setan ku anak buahna kan dilayan kabeh aya naon tuan raja waduh puyeng aing ditampiling ku Abdul Qadir ini aya naon raja aya naon gua emang kunaon itu aduh teu bisa kagoda aja dan teu bisa kagoda ku aing anya ku muridna tuan eta tadi nampilin setan ku kan nyahoan setan masa setan nita eureun salat Kanjeng Nabi anu sakitu poharana salat terus bae datang ka barareuh terus bae datang ka maot teu eureun ieu mah aing kakarang sakieu bae ge tita eureun salat setan curi teu mah kos kitu mah mentak urang hakekot teh ban hakekot kos itu waladzikrullahi akbar zikir teh leuwih agung tibatan salat teu kudu salat teu penting mah zikir bae illallah geus banding dikasumurkeun dah mah geus dikasumurkeun dicor sumurna ge hakekot kita kos kitu ye sambarangan bae dan ngadeg kajahoan bae nu salah torekat teh salah nyawa sumputkeun ulah kanyahoan boro batur pamajikan ge ulah nyahoan bae urang norekat ieu mah bebeja ke masyarakat besi kula teu aya hampura kula keur uzlah udah alhamdulillah kula keur norekat kuring mudah daroakeun ku kabehan mudah-mudahan kuat eta mah ongkos dek calon lurah oh ya ese nah lamun bisa bitasbiatia mun geus bisa payaro piha jamalal kanzil mafi sirri lubil qalbi bakal nempo kana kaelokan Gusti Allah anu lir teu beda jeung simpenan anu samar pisiri lubil qalbi sakumaha dina hadis qudsi cak Gusti Allah anjing Nabi nu nyarita kuntu kanzan makhfiyan kaula lir teu beda jeung simpenan anu samar bahbabtu an nurapa maka sim kuring mikaresep hayang dikenal kulantaran kuring hayang dikenal fa khalaqul khalqa kuring ngadamel haji pendi
Pabi arapuni kulantaran kula nyahola makhluk ka kaula. Nanti kula urang nyahona ka Allah teh ku Allah. Sing hade. Mantak palihaza tabayyana anna Allah ta'ala khalaqal khalqa limaribati. Jadi jelas satu Allah ngadamal makhluk urang ye, ngadamal manusia urang. Ieu teh jang naon jang supaya nyaho ka Allah. Mata hayu urang iman geus ka Allah, geus nyaho, kakarak nyaho secara ilmu. Hayu terus perdalam ilmu ge terus perdalam tauhid urang. Mana nu wajib di Allah, mana anu mustahil di Allah, mana nu jaiz di Allah, mana nu wajib di Kangjeng Rasul, mana mustahil di Kangjeng Rasul, mana anu jaizna sok geura. Kebelah dituna terus supaya datang ke rasa, supaya ngerti eta mah kafir, eta mah musyrik, eta munafik, eta mah geus jauh jasa ka Allah. Urang teh supaya wau ka Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tuh. Sok geura perkenal. Nah, nu mantak urang daek ngaji ge, ieu teh mengenal Allah. Mengenal Allah melalui syariatna wudu kumaha, salat kumaha, diaji unggal minggu. Bisa minggu ieu nu kamari poho. Teu pinter-pinter tolol. Atuh ngaji mingguan mah kos kitu. Nek iraha jadi wali na ulah wa kemikiran jadi wali. Jadi jelema bener we heulanan. Cak syariat geus hese jasa. Minggu kamari bae nu ditanya, sia minggu ieu pantanya ngaji kos gitunya. Minggu kamari nu inget ngan kareta doang tinggalin kareta. Misalnya tadi Gusti Allah teh lir teu beda jeung simpenan samar teu